Senang apa? Kung pinu ketik koto. Beres gaya, tapi modal di kejang jalan-jalan jeung Harim. Kemana atuh dengan piduiteun euy Deka? Gampangkeun Deka Sugana ya piduiteun di hareup ieu. Ya, berangkat. Ieu mah moal isuk pagawean teh kieu we. Hari nu ditonton drakor, drama Korea. Hari pagawean ngurusan doma. Moal edan. Akibat panon sipit merenya. Ieu mah hayang jadi Lee Min Ho. Suara ayo sanya. Wah. Awewe ieu mah yeuh. Enak. Putus. Oh no. Aing mah naon alasanana aing diputuskeun aduh. Aing kesatean. Aing kesatean. Iraha urang buat kabognya. Iraha bener bisa gak atus di Jepang. Duh, nasib aji. Ayolah, gaya lah yang awal. Aduh, ieu ari geus kolot mah. Terus manuk. Mah deui atuh ari jadi pejabat. Kenalan teh? Nunjuk kieu we, jangan kehet. Ieu urusan manuk. Mana mana? Ya omah anu. Ban peuting dicocok leuwih ti budak. Sirit mah. Bos yang ngintip pentingnya. Jangan kehet mas. Sia. Buat gas gitu nggak dimanikeun karena pulsa mau enak aduh parah itu tadi jangan berat Duh, kemananya? Ulin sugan ya Harim. Gaya kan ya. Gaya euy. Kemana mana mau? Alay itu. Si gaduh manu Arif. Nya ngandahar wae. Biasa, Harim dong. Paling di mana eta? Biasa ieu, di Titan meuli dahareun. Yang ayo ditakut kolotnya. Ka Harim atuh cara urang. Pak Harim manege. Bating ditolak ku awewe. Si boy kunaon leweh gitu. Sembe beberelean. Kunaon udah leweh. Ya boy, kunaon mana teh? Kok sembe beberelean yang jokot lain? Adek sama bedak pucit sama ngarti ya. Atau ngerti ke moal siapa ngaberele gitu kok sembe. Hayang naon ya, kunaon? Iya teh. Nyeri hate kos neboga hate siapa? Nyeri hate kunaon? Putuskeun awewe. Karang diputuskeun ka awewe mane kudu lewe sia emangna dunia teh seluas daun cau. Geus cenah mah geus teh lewe. ai si kuproy ai ka mama teh kuprok sugan kupro beres cek rem kieu ai aduh Bos, si boy lewes ya. tik naon
boro-boro ngurus si boy dewek riut sirah yang kudut. Upahan karunya. Nah, lah kami balik lupahan lah. Bawa tuh nya urang gitu. Ya. PK desa rapat ya. Kudu lupa gaya tuh. Kita kan aya rana baru sabilah teh anu. Wih, si Mo gaya menikah alay gitu anjir. Ka mana mau? Mereka harim atuh. Ka harim pos nu laku daripada telaku ka harim mah geus we milu ngarit jeung urang hayu. Wah edan geus sapih jeung lu ngarit. Maneh mah telaku ka awewe puguh jalan jeung beu urang hayu. Kenapa mana kosiki duaan? Anjing. Si hostel ada juga tak pulang kami. Deh kan bayar atuh beu urang arek Ayo mah. kasih boy tas si konon ngupahan teh leweh cenah kunaon budak teh. Da apa lu rage tadi panggil jeung urang puguh keur lewe ka kosodan gitu tah. Si konon ditah ngupahan, borong ngupahan batu. Geus atuh ayo urang ngupahan. Ese. Ah, aing mah berangkat dah. Ayo. Mana kunaon lewe? Aduh, hayang susu lain. Aduh, pemuda model kieu ya. Generasi bangsa. Mun teu ka desa mah ya, desa heula ah. Asli kunaon sih teh lewe? Ya, kunaon mana lewe? Diputuskan dosa. Aduh, aing mah udah harimna kamari mah mabok engang beureungan. Separupa mana boy? Ayo eno mah urang milu aing ayo. Ayo atuh. Ayo buru-buru. Naon mana telek-telek teh ngomong sorangan? Ah, ngerti teh, ieu mah urusan budak ora. Teu ngarti kunaon? Kadunya teh heula keneh aing sih teh. Jih sirit mah. Dah, aing saberangan ya. Rapat. Buah edan. Geuning kan kan deh. Mata isuk-isuk terus sing perele negan. Daerah kota tangga siapa? Anjir. Woi, gelis ieu fotona. Yeh. RT bagoy si Lope. Ajaran telepon euy. Late nomorna doi. Halo. Assalamualaikum, Neng. Nuju naon? Oh, punten ngawagalnya. Neng, biasa tuh kurang ameng. Kadinya nih warung anu ieu caket sawah teh di dinya. Nya kurang jajan. Biasa jajan kuaci ning. Kuaci, ciki. Ieu we, ale-ale teh anu semua lagi gini. Terangnya. Eta. Pokoknya mah di atas kuahnya angkin di warung sawah. Oh, mangga tuh Neng. Hapunten ya. Ngawagel. Aduh. Bunga aing.
aing bagus si Lope eta minta pertemanan. Sirit lah, pesan kopi hiji. Teh kopi teh. Kenaon man hiji klek? Bunga hai janjian jeung Harim. Si eta kajong bagor teh si boy. Harim lagi aus ieu mah. Aku mah beungeut. Aing boy, pesan kopi boy. Teh kopi teh. Dilis ay. Awas harim-harim. Cara harim si boy anjing mabok cubung. Pemberitahuan Aji anak Pak RT ieu mah minta pertemanan gelis deh cek jalan telepon halo Assalamualaikum enggak tadi pandina Facebook orang ketemuan yuk dah didinya capek mana biasanya ya di warung si sawah ya mohon ya ini dongkapnya kayak itu antasannya ya tapi kumaha di kak duit tinggal 2.000 cuma ngajak jalan ini mah mahi karena beli permen kaki itu mah ngopi heula ka warung sugan we jalan Aduh, oi. Coba baru udah di warung lagi mau balik dia, kudu diusiran heula macaranya. Keraron, oi. Apal tuh si Odon sia bagi-bagi duit cair. Aduh, aya meureun sabungkus euy, moal sabatang ari cair mah. Cair urang ge tah kebagian. Ayo asa. Gaskeun ya. Oh, gaskeun bagus sabungkus, ayo. Gagal apa teh. Karena biasa aya di tukang warung. Arek kamarara namanya kalau orang sirit kayak Pak RT bernaon maneh domol sinarian rapih deui pan kudu rapih meureun tadi lu ningali barudak teh laliwat kamarannya tuh bisa apa geus lah enak mah urang ngopi we urang mah Siap. Dek kopi hiji Os, gila tinggal nya. Urang di teh helak di mutu we. Awas klek teh balik deui. Arek-arek nyusul. Ya, Ayo, gaskeun boy. Aduh, cek euy. Bisa dikabaru ka warung ya anak Pak RT. Urang teh janjian. Mantap. Haji. Kakek ngaropi ajak kieu. gampang ngopi mah tinggal mesen sia teh Lain sepeda maneh. Rapi ka mana? Sia eta rapi sia. Ih. Sarua. Ih, jadi Oh, geus halus rapi sakit mata urang itu rapi. Ya. Meser tari gula jeung minyak Pak RT. Pak RT. si sinarion sia tolong sirit biasa nonake tate we dan kena santun Pak RT sepuh mah Bade panyakin Pak RT. pangenakeun mu arek ge pangmeulikeun pangmayarkeun kumaha ieu mah geus arek ngagoreng pisang heula nya. Maneh asa barareda ka Pak RT. Naon?
Pugu sarua mana lagi beda. Di urang mah pugu, anak Pak RT ka urang minta pertemanan. Saru, orang oge minta pertemanan sama PRT teh. Ka urang heula di heula. Ka urang mah pugu bogoheun sia teh. Ah, bener ya mah. Geus teu balik ieu. Boy si Apit rujit nih Bu Aji. Aing aseuh hayang udud aing mah. Kata kana udud. Mesti beki wae sakana udud ah. Ayo hawarung berangkat. Eta mah ka urang mimitin oge ngairna oge lain ka mane. Ka urang mah Urang sia oge lain ka urang. Ieu pertemanan mah di korban. Si Apit sodon aya di dieu oge. Tadi Di aing sia. Sirit ari maraneh kunaon saparasea? Oplok sugan. Jadi kieu. Cakep. Lain bantu neta mah. Ari geus naon atuh ngajelaskeun hiji-hiji aing lieur jadina ah. Jadi kieu, budak Pak RT teh minta pertemanan ka urang, tapi barudak ngaku-ngaku Ka urang ti heula. Mending keneh si Boy atuh pernah diterima meskipun hari nama boku cubung oge. Oh iya tuh. Oh, isya tadi mah hese ku aing diupahan sia. Meni kurang kumaha ku aing diajak ngopi hese dibawa meuli udud harese sia mah. Buru pesenkeun deui kopi aing teh kuat hasem deh hayang udud.